sekian cenah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya api putri salira, ya api putra salira, ya api anu kungsi Mana pemajikan orang titah mingguan tapi tadi pasrahkan ke ustadna lunas mah kewajibanana. Kami dari FKDT DPAC Kecamatan Pagelaran, alhamdulillah dalam kesempatan ini kami bisa hadir menyaksikan acara imtihan MDTA Al-Fatah Pasir Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Cekarama TV dimanapun teman-teman berada. Semoga kabarnya sehat selalu, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di video kali ini Kang Sumirat sedang berada di salah satu kegiatan kenaikan serta pelepasan anak peserta didik DTA dan PAUD Al-Fatah, sekaligus gunting pita untuk pembangunan sarana belajar oleh Bapak Kades Selagedang, yaitu Bapak Asep Susanto Riswandi di Kampung Pasir Salam, Desa Selagedang, Kecamatan Pagelaran, Cianjur Selatan. Nadi wanci mustari di kampung Sanudam, nadi anti ngerti sungki, nemung surkai penempatan walah. Kedua pengantin sejabat berlayar dari jangkar, ngambah dina sagar rumah tanggana. Sami-sami orang mendukung kayang maha agung, orang bagiakeun dipiriku senik sanggar di tina Al-Fatah oge Juga dihadiri oleh Ketua FKDT Kecamatan Pagelaran, Ibu Ella Nurlaila. Di akhir acara juga diadakan siraman rohani oleh Bapak Ustadz Muhammad Hidayat MSTSAG atau yang sering kita kenal Bapak Muhida. Namun sebelum menyaksikan video ini, saya pastikan sahabat sudah menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya sahabat mendapatkan informasi seputar pedesaan secara gratis. Selamat menonton.
joget jeung aki joget mah nih joget siapa kitunya foto euy aduh cekap aduh ngadeneuhan euy tukang sound system teh euy mana itu hain audionya hain Hilda nada hain teh ibu aduh naon eta euy aduh Jang Gilang atau Sofi Jang Gilang teh acan waduh sangeus tadi isuk makan dan nganawaran ka dewek aduh kayak kita nyeri kudu ka mana hayam gara pakan kayaknya ke kolong panggung MC aduh can benang aduh si suganan we kitu teh dibahankeun nya tadi teh dating hayam saha ujug-ujug diudag aki teh mohon jang MC kumaha aki teh ieu teh ting naon nya ko Bapak Haji naon di teh aya Bapak Nasilawi teh Pak Haji Didi Bapak Haji Didi Bapak Haji Didi aki teh bahasa poe mangkukna asananya mangkukna ieu teh panas aing euy Didi angihan aduh ku Pak Haji Didi aki teh kenyang cai heuh kenyang cai aki teh disusul cenah aki wayahna aduh yang abse kumaha oh nu napol euy nakokon demeh napa naon itu lain biasa nama sok aya salam tempel gitu balikan deui tong bolak-balik era can di dieu di baru mah wayahna lagu naon lagu boboko sia bisa nu nyawer di mana boboko ya di boboko teh nya joget heula loh nyawer teh kan joget sini nih lain sih sini nih teh ngabahanan boboko ka aing ka jona eueuh betul pada usia teh kita heula atuh anjeun lalaki kuring lalaki pada nikah hayang miboga dirita aduh balik deh masih jadi impian guys lami mabaes hati tuh diri bikin bisa baturan aing nyanyi pasti sarua miboga cinta pohon lirik aing bang cahaya memetik hatina kembang nu jadi impian nu jadi jajaban diri nandangan kesiksa gering pikir ngelang layung orang bikin gak ditagih wae satulikeun nyanyi heuh asa dualan kaya balura sok aduh balura usian aduh nu jadi rebutan antara aduh hatur nuhun nu sami-sami mencinta nah mana manajerna sok atuh nya atuh atuh balura rasanya diri daya hatur nuhun Bapak Lurah sayang mencinta anjeunna hareupan sato api-api jemput dengan gagang sesok rek bare mah aduh jangan aing lesok begal aduh aku mah gitu bolehnya aduh jadi asli nama aing teh kasep bang cek aduh nuhun Bapak aduh nuhun pisan aduh kieu teh aing euy aduh belah mana tukang hadrok sia mana jang lawi sarek bare kaki jang lawi dan jemput sia cekep mangga tadi gitu aduh itu kaki euy barawana ya nyanyina sia tulikeun heuh siapa kitu kain teh pasti sarua sok ibu miboga cinta pada kita
tukang kamera. Aduh, ampun. Resep aing mun kieu aduh. Ngapoe kieu? Kapan ngapoe? Rasana diri geus daya jam patah. Atau aing reuah penyetaan teman. Gue bisa aing coplok aku sih. Pakaes ya pakaes. Pakaes gimana? Ya itu apa rupanya pakaes? Hanya kan coba pakaes mana? Pakaes di mana? Oh itu nunjuk na euy. Akan bae kewen teang. Geus laguna sia puter di saeutik sok kan. Heeh. Aing da teu boga tukang ieu organ euy. Can. Aduh. Burukeun aduh. Akademi. Panasan peluran. Heeh, ke pun Pak Kais geus karek geus ya. Sampai deui Pak padahal teh. Anjeunna laki lieu. Naon. Aduh, dikaki. Tata. Abah, aduh, sorry. Baik, haji baik, joget mah, wah. Gitu ya, terbaik aja dewe bro. Berenan jangan kau cinta, dari pikir ngalang-layung. Orang cinta dosa mar, asya jual kaya. Ada ngos. Jadi, woi, jadi kakak hayosan bebal. Hei, angus ah. Aduh, bayar dewi untuk ada badar. Siapa lu gitu aja, ngecoy cari. Dah, gua makan ini. Maka dia majang pelurah. Buat mangga badara. Lalunan pelurah. Lalunan pelurah. Sedau. Siap. Lalunan pelurah. Makan. Lain malang nude keratang kita siloka kamelang kanudek datang sangkan ini titih rintih sangkan nian bisa mulang kita pepeling ka urang yen jalan tekabeh lempeng papalang mangrupa tanda kaharep loba gogoda mangkasing kuat mangkasing hebat mangrupikeun tawis diresmikeun anak ieu Paud Al-Fatah Pasir Salam bade digunting pita ku Bapak Lurah Kepala Desa Salagedang sumangga kapihatur asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Koprok cadena koprok. Aduh. Sekaligus Bapak Lurah kanggo alhamdulillah. Kanggo tawis resmi na ieu Paud Al-Fatah Pasir Salam mangga dipotong tumpeng.
KS. Ya. Pak KS, Pak. PKS. Tapi suap. PKS. Siap, Pak KS di Kuapan. Bismillahirrahmanirrahim, Pak KS. Terus aduh, enak. Ya, senok. Sisa ngajak kaki dia. Aduh. Boleh tepuk tangan ke Serena. Ini tepuk tangan. Pas amai-amai aja gue. Ada sebuah kajian lagi. Aduh kalapatan, nonton ya punten, kumakin lagi kena ya. Sejak cenah nonton kudu sejak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tipautna didinya, nah didinya mangga sok urang nyuhunkeun hapunten dibantu ku bapaknya quick ya. Mama ya api putri salira, ya api putra salira, ya api anu kungsi ngaheurinan dina rahim salira, anu 8 bulan digegeyot dina rahim salira, matak ngahesekeun, matak nyapekeun ka salira, nangkarak mah eungap, nyangikir mah nyeri, nangkumat mah piraku deui. Hampura mama abdi anu dijurukeun ku salira ngaranna ngajuru nyaeta juruna maot. Teu sirik mah salira narohkeun nyawa kuyang getih. Ma ieu abdi anu harita di bedong, di ais, di gegenong ngaganggu salira berang peuting ku koceh kengekna abdi. Salira kageulehan kakeumehan ku kotor abdi. Ayeuna abdi geus anjak dewasa mah kan hanyakah can bisa mulang tarima ka mah hampura abdi mah nusok minang ngalawan kana papatah mah osok minang ngalelewe kana panyarek salira. Ayeuna abdi sadar salira nyarek lain nyawa lain arang tapi paur menjadi anak mincak salah. Hampura mahnya hampura kalayan doakeun abdinya mah ayeuna abdi geus lulus sakola di dieu menuju ka jenjang anu saterasna. Moga-moga abdi sing soleh, sing bener, sing inger, sing pinter, kalayan panjang yuswa bari aya dina kasehatan. Anak king jimat awaking hidup kudu reueus bageur hirup huripna ngajadi awak sorangan. Raksa pariksa amarah hidup numatak ngabalukarkeun kaduhung nu teu mangih tungtung. Jalanan hirup ku hanap asor kapapada manusia. Jaga riksa sarupaning anu dipiboga ku hidup. Panon dina nempokna, ceuli dina pangreungna, letah dina ucapna,
leungeun dina cabakanana suku tina lengkahna jaga jeung raksa tina rengkak jeung paripolah anu matak raheut kana manah batur ngarah hidup ngalah anjeun hirup loba dulur akur jeung salembut anak king jimat awak king dina ungareng hap jadi inung jeung bapa kaluar doa anu mustajab pikeun anak-anakna ngarah hirup pinangih jeung kabagyaan mata tong hariwang bageur tong salempang doa emah jeung bapa toleh nyarengan ka hadeut nya kitu deui panghampura emah sareng bapa moal kudu dipenta ku hidup bral soleh bageur pinter raja menak anak mamah anu luhur darajat. Alhamdulillah nembe nyuhunkeun dihapunten ti panganten ka ibu-ibuna parantos dilaksanakeun kalayan kasih tepuk tangan ka sadaya. BPD karena iya kepala sekolahna rada bawel ieu teh ya ketua yayasan bawelna kabina-bina keukeuh Pak Kades piraku cenah ye bumi geus rek runtuh ye budak cenah hawatos sok sieun katingang pajarkeun teh padahal ku cek abi teh dawa mah keneh kitunya alasanna rada pinter alasanna mah hoyong bangunan kanggo paun. Alhamdulillah di tahun anu kamari Pribados masih kene biasa menyisihkan anggaran sesa tina Covid. Pak Iwan, nah hadinya teh tulisanana kuduna teh paudna. Menurut buat Bambangna ieu Nur. Nah, itu teh kadana tulisan enakeun. Wah, ada sayun teh. YouTuber ke jadi pina deh sekarang. Oh. Kedua gugus PAUD anu parantos tiasa nyematkeun mandarina ka siswa-siswi PAUD Al-Falah Al-Fatah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Simkuring atas nami keluarga besar reng-rengan panitia penyelenggara hari kenaikan kelas PAUD sareng DTA sekaligus pelulusan DTA sareng PAUD. Kukituna simkuring atas nami reng-rengan panitia dipayun ngahaturkeun nuhun laksa ketika bingahan wabil khusus kasadayana orang tua wali murid oge para donatur anu parantos ngabangkos oge sadayana para pemuda kalih para pemudi reng-rengan panitia anu alhamdulillah sepak terjang ti sadayana
dugi kakeun terlaksana sareng ngawujud ieu kegiatan. Kukituna sim keuring mung tiasa ngahaturkeun nuhun pisan kana partisipasi. Cukup kia budak tidak ngaji kerja kantung ngaji ka ustad nilu jeung babaturan maneh urang teu datang ka Pak Ustadna lunas moal eta kewajiban urang moal lunasnya dong kapan kawas urang Pak Bu pamajikan urang upamana pamajikan urang titah mingguan tapi tadi pasrahkeun ka ustadna lunas moal kewajibanana moal sarua kudu pasrahkeun heula ieu teh pamajikan kuring ieu teh di mana-mana ustad keur ngaji pengajian ningali model kieu ieu pamajikan kuring panggeurekeun pangelmuankeun di mana salahna panggeurekeun eta lunas leres teh nganda urang mah pan era nya kitu teh era mentak urang mah kusam eraan teh anjeunna teh kitu teu aya kemajuan nya teu lunas-lunas ilmuna teh teu mangpaat ka itu teh para dewan guruna, para ustad-ustadzah sadayana, sareng sadayana masyarakat anu aya di ieu tempat, mudah-mudahan sadayana masing kabagian barokahnya sabab abdi ngabujeng ka ieu tempat teh salaresna mah di bumi teh ditabuh 9:30 ibu-ibunya kaya ngabujeng ka dieu tamu 10 ari heg cenah
dicor kene jalan teh jangan muter ka tenge lebet ka mananya lebet ka kebun sampe teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FKDT DPAC Kecamatan Pagelaran, alhamdulillah dalam kesempatan ini kami bisa hadir menyaksikan acara imtihan MDTA Al-Fatah Pasir Salam, dan kami sangat berantusias sekali dengan perayaan imtihan yang ada di DTA Al-Fatah ini yang sangat luar biasa. Guru-gurunya kreatif, anak-anaknya juga sangat luar biasa. Kami menyaksikan dari awal sampai akhir acara sungguh luar biasa. Pendidikan yang para guru udah sampaikan itu sangat luar biasa, sehingga saya pikir saya tidak bisa memberikan kata-kata lagi karena saking takjubnya gitu melihat anak-anak semuanya. Alhamdulillah. Dan pesan dari saya, mungkin saya pribadi untuk para guru-guru, terima kasih dan semoga selalu diberikan keistiqomahan, kesehatan dohir dan batin. Dan satu yang saya pesan dari saya, aya buruh paribasa buruh aya anu diburuhanana teh sa bedug sakali eta mah eta tukang macul. Aya deui anu diburuhanana teh saminggu sakali eta mah tukang bas. Aya deui anu meningkat buruhanana teh aya anu 5 tahun sekali, itu mah mungkin pesepak bola. Aya deui buruhan anu luar biasa anu dipasikeun ku Allah Subhanahu wa taala seumur hidup sekali, nyaeta maut husnul khotimah. Mudah-mudahan para guru dan kita semuanya diberikan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala maut dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan selalu diberikan istiqomah, kesehatan dan semangat sekali. Sukses buat DTA Al-Fatah. DTA Al-Fatah. Pasir Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.